Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji surutus sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud eta sab'atun ayat 7 ayas juda ari anu kahijina eta kudu sujud si jalma ala sab'ati a'dhain netepan kana 7 pirang-pirang anggahota wa antakuna sareng ari anu kadua na eta kudu kabuktosan naon jabhatuhu tarangna itu si jalma eta maksupatan anu dibukakeun wa tahammulu sareng ari anu katilu na eta ngaberatkeun biro sihi kana sirahna itu jalma wa adamul huyi sareng ari anu kaopatna eta ulah turun itu si jalma ligoerihi pikeun lianti itu sujud wa alayas juda sareng ari anu kalima na eta ulah sujud itu jalma ala syai'in luhureun hiji perkara ya taharroku anu usik-usikan itu sy biharkatihi ku usikna itu jalma wartifa'u asapilihi sareng ari anu kagenepna eta kudu ngaluhurkeun kana pirang-pirang anggahota belahanapna si jalma ala aalihi sareng ngahandapkeun kana pirang-pirang anggahota belah luhurna itu jalma wa tumaninatu sareng ari anu katujuhna eta tumaninah fihi dina itu sujud khotimatun a'dha sujudi ari pirang-pirang anggahota sujud eta sab'atun ayat 7 al jabhatu ari anu kahijina eta tarang wa butunul kafaini sareng ari anu kadua sareng katilu eta jero dampal panangan dua waruk batani sareng ari anu kaopatna eta dua tuur wa butunu alsobi irijlaini sareng ari kalima sareng kagenep eta jero pirang-pirang ramo sampean dua paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji tasdidatut tasyahudi ari pirang-pirang tasdidna tasyahud eta ihda hiji wa isruna sareng 20 khomsun ari anu 5 eta fi akmalihi tetep dina pangsampurna na itu tasyahud wasitata asyara sareng ari anu 16 eta fi aqallihi tetep dina pangsaeutik-eutikna itu tasyahud at-tahiyyatu ari tasdidna dina lapad at-tahiyyatu eta ala ta'i tetep dina luhureun ta wal ya'i sareng luhureun iya al mubarakatu ari tasdidna lapad al mubarakatus sholawatu eta ala sodi tetep dina luhureun sod at-thayyibatu ari tasdidna lapad at-thayyibatu eta ala to'i tetep luhureun to wal ya'i sareng luhureun iya lillahi ari tasdidna lapad lillahi eta ala lamil jalalati tetep dina luhureun lamna labdul jalalah assalamu ari tasdidna lapad assalamu eta ala sini tetep luhureun sin alaika ayyuhan nabiyyu ari tasdidna lapad alaika ayyuhan nabiyyu eta alal ya'i tetep luhureun ya wa nuni sareng nun wal ya'i sareng ya warahmatullahi ari tasdidna lapad warahmatullahi eta ala lamil jalalati tetep luhureun lamna labdul jalalah wa barakatuhu salamu ari tasdidna lapad barakatuhu assalamu eta ala sini tetep luhureun sin alaina wa ala ibadillahis sholihin ari tasdidna lapad alaina wa ala ibadillahi eta ala lamil jalalati tetep luhureun lamna labdul jalalah as-solihina ari tasdidna lapad as-solihina eta ala sodi tetep luhureun sod asyhadu alla ilaha ari tasdidna lapad asyhadu alla ilaha eta ala lamil alifi tetep luhureun lam alif illallahu ari tasdidna lapad illallahu eta ala lamil alifi tetep luhureun lam alif wala mil jalalati sareng luhureun lamna labdul jalalah
wa ashhadu anna sareng ari tasdina lapad ashhadu anna eta ala nuni tetep luhureun nun Muhammadar Rasulullahi ari tasdina lapad Muhammadar Rasulullahi eta ala mimi Muhammadin tetep luhureun mimna lapad Muhammad wa ala ro'i sareng tetep luhureun ro wa ala lamil jalalati sareng tetep luhureun lamna labdul jalalah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji tasdidatu aqalli sholati ari pirang-pirang tasdidna pangsa eutikna maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi eta arbaun aya opat Allahumma ari tasdidna lapad Allahumma eta ala lami tetep luhureun lam wal mimi sareng mim sholli ari tasdidna lapad sholli eta ala lami tetep luhureun lam ala Muhammadin ari tasdidna lapad ala Muhammadin eta ala mimi tetep luhureun mim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji aqallu salami ari pangsa eutik-eutikna maca salam eta assalamu alaikum lapad assalamu alaikum. Tasdidus salami ari tasdidna lapad assalamu eta ala sini tetep luhureun sin. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna salat eta khamsun aya 5 awal waktu zuhri ari mimitina waktu salat lohor eta zawalu syamsi lingsirna panon poe wa akhiruhu sareng ari akhirna waktu duhur eta masiru dili syai'in jadi nak kalangkang hiji perkara mislahu kana bangsana eta itu syai' wero dzilil istiwa'i halna lianti kalangkang manceran wa awal waktil asri sareng ari mimitina waktu salat asar eta ida soro di mana-mana jadi naon adzillu kulli syai'in kalangkang na sakur-sakur perkara eta mislahu kana bangsana itu syai' wazada sareng ngaleuwihan itu syai' qolilan halna saeutik wa akhiruhu sareng ari akhirna waktu salat asar eta gurubus syamsi surupna panon poe wa awal waktil maghribi sareng ari kawitanana waktu salat maghrib eta gurubus syamsi surupna panon poe wa akhiruhu sareng ari akhirna itu waktu salat maghrib eta gurubus sapaki surupna mega al ahmari anu beureum itu sapak wa awwalu waktil isya'i sareng ari kawitanana waktu salat isya eta gurubus sapaki surupna mega al ahmari anu beureum itu sapak wa akhiruhu sareng ari akhirna waktu salat isya eta tuluul fajri bijilna pajar as-sodiki anu sodik anu bener itu pajar wa awal waktu subhi sareng ari kawitanana waktu salat subuh eta tuluul fajri bijilna pajar as-sodiki anu bener itu pajar wa akhiruhu sareng ari akhirna waktu salat subuh eta tuluus syamsi bijilna panon poe al aspaku ari pirang-pirang mega eta salah satun ayat tilu ahmaru tegesna kahiji mega beureum wa asparu sareng kaduana mega koneng wa abiadu sareng katiluna mega bodas al ahmaru ari mega beureum eta maghribun waktu maghrib wal asparu sareng ari mega koneng wal abiadu sareng mega bodas eta isaun waktu salat isya wa yundabu sareng disunatkeun naon takhiru sholatil isya ngahirkeun salat isya ila ayagiba nepi ka surup naon as-sapaku mega al asparu anu koneng itu sapak wal abiadu sareng anu bodas itu sapak. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji tahrumu haram naon as-sholatu salat alati anu laisa sanes laha eta tetep dina itu salat naon sababun sabab mutaqaddimun anu ti heula itu sabab wala muqarinun bareng henteu anu ngabarengan itu sabab
fi khamsati auqatin dina 5 pirang-pirang waktu inda tulu isyamsi ari anu kahijina eta dina nalika bijilna panon poe hatta tartapi'a pika narima naik itu samsi qadra rumhin kalawan saukuran satu mak wa indas tiwain sareng ari anu kaduana eta dina nalika manceran pi ghairi yaumil jum'ati dina salian ti poe Jumat hatta tazulan nepi kalingsir itu samsi wa indal ispirori sareng ari anu katiluna eta dina nalika koneng hatta tagruba pika surup itu samsi wa ba'da sholati subhi sareng ari anu kaopatna eta dina sabada sholat subuh hatta tatlu'a nepi ka bijil naon asyamsu panon poe wa ba'da sholatil asri sareng ari anu kalimana eta sabada sholat asar hatta tagruba nepi ka surup itu samsi